Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa deh bersama Mang Uyung Offline. Nah, sekian lama Mang Uyung tidak bikin konten ke alam. Hari ini Mang Uyung akan bikin kegiatan ke alam. Nyaeta cek. Haha. Nyata bade ngecek kebon kacang panjang nu ayana di kebon di leuweung gitu teh. Rencanana ayeuna erek ngecek kebon kacang panjang nu aya di leuweung Bantarjaha. Geus lila ya Mang Uyung teu ngecek kebon ya. Ayeuna rencanana bade ngecek deui ka kebon. Kebon kacang panjang, rencanana ayeuna bade disiram. Soalna ya cuacana geus lila eueuh hujan tuh. Tingali taneuhna ge galaring. Geus lila teu aya hujan jadi popelakana kudu disiram ambe seger beti iseun. Oke lah, tanpa ngawadul panjang lebar, kita let's go aja ke ditu tuh, ke kebon. Oke, tetap ikuti perjalanan Mang Uyung Offline ke ditu tuh. Mantap. Nah, alhamdulillah ya, terus nyampe di kebon kacangna ya. Tuh, laleutik keneh kacangna, hayangan disiram. Ya cuacana eueuh hujan jadi kudu disiram teh kacangna tuh. Laleutik keneh. Kacang panjang. Tah, ieu kacangna. Tangkalna ieu teh rada laleutik ya, soalna ieu hayangan hujan. Eueuh hujan jadi pertumbuhanna rada kurang maksimal. Tingali ieu teh lamun aya hujan mah jadi tereh gede teh si kacangna teh. Ari disiraman mah jadi teu kawas ku hujan teh. Jadi pertumbuhanna rada kurang. Laleutik euy tangkalna. Tapi sugan we urang teh lah, sugan panen dipiara. Disiraman heula disiram. Oke, urang cek ya caina jeung nyiram. Wah, mantap ya, loba caina mah ya. Loba caina mah ya. Wah. Caina teh ditu ti gunung asli ya mah. Cai asli. Tuh, tingali. Herang caina ge. Widih. Caina ge herang cuy. Asli ya mah. Suang nyiram heula kacang. Disiram
ambe segeren. Nah, selain eta, selain disiram, urang ge kudu ieu non tah anu geus ngareuy kieu teh kudu dibeulitkeun kanu ieu tihang ieu teh. Tihang tuturus ambeh kena si areuyeuna naek ka luhur, lain ka handap naekna ka luhur. Tuh kaditu. Tah kena si areuyeuna pasti di ditu tuh di luhur tali. Ngagonyokna di luhur kena teh. Jadi ieu si areuyeuna kudu naek. Kudu mapai. Lamun teu ideng kudu diarahkeun ku urang tah. Kudu diarahkeun ka luhur areuyeuna supaya naek. Tuh. Ieu teh tah kudu kadiekeun set naek kaditu ka luhur. Tuh. Tah. Contona model kieu tah. Ieu mah ideng areuyeuna ieu. Geus naek sorangan. Tuh. Geus naek sorangan ieu mah ideng areuyeuna. Wah. Kacang panjang. Jangan hujan euy.